Mengahit. Mengait. Iya. Coba senantos saya mau lagu di Pali Payun Di Pali Payun. Di Pali Pengker oke. Ibu Haji nu Pali Payun, Pali Pengker Oh. pokoknya mah. Terus saya pemulut lagu nama enggak Eta dikapayun geuning cenah. Naon ah? Eta payun teuy. Iya cenah. Hoyong non? Nya. Tuh Wajahnya iya dia. lain deh. Ayo cina sambil ngantos penginten pemulut lagu di Pali Payun. Mohon. Ngantosan cenah ibu hajat kali bapak hajat na oge Ngantosan, reneh deui. mohon. Menjadi patok heula cenanya. Kata heula kada. Aduh. Sabi cenah. Lagunan. Tekeng gitu. Tuh temen. Teu meunang. Bilih kabablasan. Siap. Aturan cenah nu gaduh kawasan mana Mohon. usaha anu Pali Pengker. Mohon. Dari ngiringan di Pali Payun mangga. Siap. Kali ke ibu hajat kali bapak hajatna ibu-ibu nu Oke, Pali nu di Payun. Pali Payun. Ada di Pali Pangkerna, siap. Yuk. Ngapayunkeun cenah aya ayun bentang. Oh iya geuning. Ieu nu mun laguna ieu. Sajana panganaya ayu mamak baby. Pali Pangker.
Ari bos naon mah ieu. Oh sok bos naon atuh. Bos meri. Ngajual meri 50.000 ge moal karasan. Hah? Moal karasan nyawa 50.000 oge bos meri. Bos meri. Ah. Teu beuki. Ya sok bulan. Nya kembali kok bikin talangan. Tapi abdi mah hayang ngubiru heula. Pren. Nya apa? Enggak, saya meminta untuk masuk saku sendiri. Eta mah beda deh. Beda keluarga, Beda perusahaan juga. beda kakak. Ya, masih di sana. Dalam rangka kasidah ya, dalam rangka. Astagfirullah. Ampun. Iya dong. Atas bulan ya aya magadir sekarang deh nya. Udah mending ngajajar. Moal. Nyanyi moal. Kirim bunga baturan kuring orang rasa kesepian tayang pemuntangan bulan abdi tunggal tega bos meri bos meri bos jin setia habis dipayun ya sing gorengnya tanah tinggal ku soja anjing dua rasa harta korban nyawa akhirnya kami cinta dan cinta sugande pada satria goyang hati sadar diri tapi cinta mati jauh namanya kurang diri bulan jadi sama cabut cenah teh Yanti cabut teh Yanti bos meri amin bos meri alah dibubuk ayo bos meri hujan tinggal ku soja
Oh atuh, satu teh Yanti. Ha. Tah. Ayeuna bagian urang geus areueuh bagian anu kahujanan. Heh? Heeh, bagian anu kahujanan. Alah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah simkuring dina ieu teh hasa nyumpunan kana pangulemna ti dulur urang anu geus seubeuh tara panggih. Heeh, mang tahun-tahun Ibu Hajat, Ibu Rani sareng Bapak Rudi. Alhamdulillah mudah-mudahan sing aya dina sehat walafiat, panjang umur, loba rezekina oge nu dihitan murangkali sing janten murang anu soleh, murangkali anu takwa, murangkali anu tumut-tumutur ka ibu ramana, tumut-tumut ka pamerintahanana, oge tumut ka Allahna. Simkuring sajaga pakaulan ka Bapak Rudi sareng Ibu Erni era tadi abil jatnika geus data mah asli artis ari beung pan rongsokan artis geus kolot sugan aya keneh sesana. Mudah-mudahan we goreng ulah diledek alus ulah dipuji namun eta mah beneran gitu. Urang sageun beungeun rek anu jadul we moal anu ayeuna. Urang sageun bae hiji tembang dina judul laguna anu geus lawas da tara ka koet tara ka toel oge ka Kang Dadang ye si Abah oge ka para personil di Bisma. Alhamdulillah urang sageun bae hiji lagu dina laguna Kabogoh. Kabogoh naon Bu? Kabogoh jauh baelah geus jauh ki goreng patut teh naon nya. Sok bari daripada eueuh. Bu daripada narangkeun harigu ngalalamun kitu mending joget sok. Ngarah bujur teh sasangaleun. Nya urang hiburan di dieu datar unggal poe. Yuk asik asa era he alah sok atuh Kang Rudi yang dibarengan ku Kang Rudi atuh daun tepan jeung Teh Erni. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup kalau na telepon. Kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera, lamun malam mingguan pojok dia SMS-an. Yo kangen tuh kahayu Kang Rudi dan karungga poe kangen hayang jeung si tetehna jelema palinter dunia bagi maju najan urang pajang bisa ngobrol unggal waktu tiap SMS-an atau telepon jadi pikiran najan pulsa kabogolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halau na telepon. Seni kodok deui asik bos kertas itu barudak aye nah akina aya eueuh alah mana akina ninina eyangna wana eueuh. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup kalau na telepon. Kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera, malam mingguan mojok dia SMS-an seser.
ku kalirang belah hariwang kecewa mih pih wah dujung junan dujung junan tewale kabayang bae jadi impengan Geboy mana tuh dicabut ayam meureun terlele aing disawer euy kududungan baheula ieu ku putrana almarhum Bapak Didik Henry alah alah asik alah wengi tadi salira kalang kadei dina jero bagi tiang anjing sajure badak di belah di dia salira nembong pandai dina jero jadi tilu lagu salah gede capek salah gede banyak ya mah beda pakaulan Kakang Rudi serang Teh Erni Bapak tuh undang kalian di hitan pada tamu undangan ada suping atur jam suping lujeng raus lujeng lengah lujeng menikmati hidangan rasakan lagu nu terakhir dinanyanyi ieu laguna panganten anyar panganten
Panganten anyar diuk ngarende benang dangdang di renceng-renceng. Yo asik. Kang joget di depan manggung cari Kang Rudi joget manggung saya pur usah saha tinggi pur buru para kita ya para kesangan tuh apa nganten anyar diuk ngarende menang dandan direnceng-renceng engge biasa da ilaharna pada ngagonjak ku sarerea dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan dunya asa nu duaan ho alah aduh kamarana ya Kang Rud guru Kang Rud batur Kang Rud menyar gede ya ayo ya guru Kang Rud aduh halah panganten anyar diuk ngarende menang dan ayah direnceng-renceng geus biasa daruh kirana pada ngagonjang ku teteh Herni dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna kau nyebut beak di sini ngomongin acet batur mah nu geulis mojang komersil kahaleang kebele menang jutaan padahal mah ukur sangkaan padahal mah nu geulis mojang komersil kahaleang kebele menang jutaan di mana nu geulis ayana di dinya jajakan nyampak kaki dulu ditutur-tutur kakaler pada ngaler kawetan sok dihangaran kakulon sok ditenjoan kaki dulu ditutur-tutur kakaler pada ngaler kawetan sok dihangaran kakulon sok ditenjoan Sodaqallahul azim. Alhamdulillah rupina lagu-lagu di wadah pop Sunda parantos kasangakeun kaulna ulah janten tunggul surungan catang supaan gantar kakaitan golodog tikotokan dina kieu Kang Oka keluarga besar Bapak Rudi sareng
Ibu Erni di Nararaga neneun kanyakeun jantan putrana bali matul hitan murang kali sing jantan murang kali anu soleh, murang kali anu takwa, murang kali anu tumut-tumutur ka Burahmana, tumut ka mutur ka Allahna, oge taat ka pamarentahanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mugi disabarkan anon tisim kuring dicapeun sakieu heula bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disangakeun ka Bapak Abah Adis Colai. Hatur nuhun pangersana Dr. Anas Al Mukarom Asep Otot Jungjunan anu parantos nyerengan. Ya, atuh kan nyebut Al Mukarom. Meni aya meureun. Kade pamiwih wawartos. Nya tongjol ngaleungit. Iya, mohon rek kabeh hate disarengan ku pangersana Kang Asep Otot Jungjunan dina waktu sadaya ku hariring dangding halang tembang dina lagu-lagu Wanda pop Sunda anu partos kasangakeun. Urang langsung bae pangitan kanggo neng anu garilis deui neraskeun haja karapan nu katunda. Urang mah. Ini mah standby aja di luar panggung nanti ada cowok artis cowok kita duduk dulu gitu. Betul. Ya. Selang sekar nanti ya. Nanti bintang tamu masih ada ya? Masih ada Kang Asep. Bukan. Hah? Oh iya. Ada juga Kang Cecep Bungsu. Oke, aya pangersana Kang Ujang Bungsu Darso. Iya, masih ada Urang jadi 2 bintang tamu lagi ya. Kita hadirkan di sini. Sok doraka meureun ngagebah batur. Bah urang nyap jantung teh. Rindunya hatiku. Tong borok ku sora anu ngabeledagnya. Abah Adis mah tong borok nu bledag gitu. Ku sora KWH nit ngagebeg hate teh. Gitu. Nah kunaon eta masalahna? Jeung pengaruh naon? Cigana pengaruh Luasan. Atuh wasa ngomongna deui. Tong ku pepetasan abi mah ku sora KWH we nit ngagebeg hate teh. Ya udah kudu deusian duit teu boga. Urang buka heula we kene urang tutup buka. Sok manganeng. Sadoh payun ayeuna. Sok ieu we. Taya 1 2 3 4 nya deh resep ningali penyanyi awewe hungkul garelis make baju anu koneng beureum nu kotak-kotak polos. Iya anak buah iya Bapak Tata ya. Betul. Bapak Tata almarhum ya anak buahna teh. Yuk rasakeun bemon selang-selang bae masih kana seueur artis bintang tamu anu insyaallah tacan surfing insyaallah baris ngahibur urang sadayana di bumina Bapak Rudi sareng Ibu Ma'arni. Ya, dilajeng. Sangat. Duh, alhamdulillahnya atas raat. So. Ayo. Ayo, Cun. Ya, Panginten. Iya, urang sambil ngantos atensi ti tamu undangan sadayana. Naon? Iya, di payun aya para bos, anu tak can ka payun teteh. Jangan kedah di sauran. Kedah di sauran. Terus jangan diangguri iya. Lebar. Hari ini. No eta deh. Saya. Iya. Para bos kudu lagu naon mangga aturan di pari payun panginten. Abang Kade. Sakada pandai ngantosan Aujang Darso sareng Acecep Bungsu ya. Mohon. Tak can ka pari dia. Rasanya masih di perjalanan. Deres seueur pisan ieu pelagi-pelagi. Mohon. Katawis abos-abos di payun, nah panginten aya atensi. Oke teh lah palih mana itenya? Gigir lah. Palih kiri, palih kanana, mohon. Ieu mah diantos atensina. Iya. Teteh apa sayangku? Duda Araban. Siap. Ayo kita mainkan. Sepung sana. Iya. Aya Duda Araban. Hari ini Saya. tah geningan. Ya, Wilujeng Sumping Kang A Ujang Bungsu Darso. Agustusan mah sanes di dieu. Tapi balap karung mah itu di dieu. Yuk. Siap ya teteh. Yuk yang berbaju Mari macan. merapat. Mari merapat. Rapatkan barisan dan nenek cantik. Wilujeng Sumping A Ujang Ahmudna. Yuk, aturan. A Ujang Bungsu Darso. Apa yun?
kurang, tapi barang wis tekan, malah sedih tinggal udah. Cabut yang punya lagi, cabut. Lagi rapi durung tekan, cari ada milik kula, tapi barang wis tekan, malah sedih tinggal udah. Kakak balik maning kanggo repine. Harus habis uangnya, jangan dibawa pulang. Udah harapan hadiran wilujeng Sumpi Kaucang cukup sepisan go pengalaman duwe demenan udah harapan. Dilanjut lagunya apa ibu-ibu cantik? Ribo boleh. Ribo Kakak Ujang apa yuk Kakak Ujang? Wilujeng Sumpi ngaturan sama pengaresana Ujang Dance. Coba lihat adikku, ada seorang pemuda, oh tampannya si dia, jadi pacarnya. Rambut model gerimau, pakaian sungguh rapi. Bu Haji, tampan jadi pacarnya. Wilujeng Sumpi ngangkat teteh Rika Rafika. Kita masih menunggu kedatangan Teh Iting ya, Iting Channel. Ayo pura-pura jangan dipandang. Saya bukan Teh Yanti. Si dia mendekat hati tak karuan, tubuh gemetar kalang beri kenalan. Pandangan pertama aku jatuh cinta. Coba lihat adikku, ada seorang pemuda, oh tampannya si dia andai jadi pacarnya. Ayo pura-pura
masih dia menggoda kita. Saha ya saha. Aya insiden. Stop, stop. Stop. Iya tah. Kenapa ya ada bau-bau uka-uka gitu di atas panggung? Aduh. Atau ternyata si dia keselak. Ya jadian Ya, lagi. Rende lajeng. Aduh. Lagi ya? Lagi keselak gitu. Ya ada insiden. Iya. Abi yang mengenang TR nih. Iya. Nah, Hai Pak Erni. Alah. nyanyinya didinya tuh. Nyanyi didinya sana. Dedek, mama nyanyi ya. Umi nyanyi ya. Ya. Nalansa cenah. Duh, Gusti. Laginya aduh. Kurang teh asa. Oh, sok cenah rek lagu Nalangsa, nalangsa. Nalangsa. Aduh. Aduh. Acan. Lagu nalangsa. Lagu nalangsa. Lagu baheula. Nah. Duh Gusti. Aye. Nu agung. Nu welang. Tur asih. Aja mewek budak. Ah. Disimpan mikna. Nyanyi hayang budak mewek. Karena kita sudah tidak tahan. Waduh. Abdi dan tulung. Teteh kan dia tuh teh. Di dia tuh. Naik. Taikeun ku kami ka dieu. Aduh bisa naik. Nakasa. Langsung ingat kan kekeloan. Abdi nyalindu. Wur. Kalau proket hampir ame eta cenanya. Aku sedang berada. Ku tertipu asmara. Dunia hampa. Wilujeng sumping kakek teh iting terlalu putus bercinta.
pasti sekali siang dan malam ku kesepian hingga kenangan yang menyakitkan merana hatiku merana karena cinta berjalan. Ibu bapak abdi tulungan batin cerih hati nasa. Ibu bapak abdi tulungan batin cerih hati nasa. Ya itulah masa lampau dengan TNI Bude Masa lampau. ya Erni Bude. Ibu Haji. Sekarang ada asli UU. Mohon. Ya Oh, siap. mohon. Anu badai kau ngendang kapayun. Sobi, ada mana? Oh, sana nyanyi. Ayo harus dioyak atau nyanyi dulu. Oh. Biasanya itu. Biasa dangdutan. Dipaksa. Baturan ku ada deh. Kita bergilir dulu. Sen. Biasa. Siap. Duet. Siap. Nah gitu. Pulang. Itu Nggak diajarin. Serluka. iya, karena banyak luka ya di antara mereka. Sekarang. 15.20 ya, Adan Asyar. Duh. Ya. DP-an ya. Oh iya, boleh. 2, Laporan ya. Bu Negara, DP-nya harus 2 ya, dengan cicilan. Biar adil, oke? Ya oke. Napas di dadaku Sawer. Hadir. mengenang percintaan kita. Asik. Kita meneruskan impian dan harapan cinta.
perasaan Duhai oh, oh sayang Rindu bergelora Resah gelisah dapat cinta Biarpun seribu luka Tak bisa menghapus cinta. Tak mengapa Masih sayang padamu karena kau adalah kekasihku Nama cinta di hatiku masih luka, namun ku tetap bersabar. Ku mengerti perasaanmu Duhai oh, oh sayang Rindu bergelora Resah gelisah dapat cinta Biarpun seribu atur nuhun bisa Jangan ada dusta di antara kita. Iya, waktu asar tabuh tilu langkung 18 menit enak tabuh tilu kirang. Yuk, urang rolling way penginten sepada sadayana ketiasa katampilkeun sok sanaos tos aya di luhur panggung makin ninggal situasi. Yuk, urang kasalkeun urang panggil anu salajengna artis anu bari nyarengan urang sadayana urang kapayun dan kanggo pangarsana Kang Ujang Bungsu Darso. Selelele. Yuk kesempatan tepuk tangan kanggo pangarsana Kang Ujang Bungsu Darso. Ujang Bungsu Darso perencanaan kaum kasadan margi keluarga besar sekerja Bapak Dudi kali Bu Etni
mung nyahong hayang saweran aing ge. Entang lah bawa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diketi Bapak Hajat 1000 hajat di kebahagiaan nyaeta nyepitan putrana Terus Teh Haji Erni bengitenya sareng si kakangna mugia anjeunna sing janten jalmi sakit wajah tua rohmah singuruk teraut soyunan Amin. sing jadi anak berbakti ka Indonesia Bang. Amin. Amin. Ya, ucap Chandra tong eta tong nervous kan bela lagu pop saya emang ese arua. Sok ya, Garut Intan heula ka sangakeun. Yo. Saya Erni Andos, saya Erni Ayu. Tinggal pakai ka corogena. Ayo jadi era ini ka di ulam ya. Udah datang sini kumaha ieu teh. Hajat sok kira harajat. Iya. Kopro. Alhamdulillah. Ayo diantos kadena baju ge pakai jantos, tinggal pakai ka. Wal besar Pak Hajat lagi kan dua sama ka. Yuk. Aduh, kayak naon gelis. Harita hati wanci paso sore namaksa weno halodo panjang lang-langang wetan kidung kota Beras kakadumura beres oge kaliwatan kota Garut. Ayo Terni. Ayo kacorogen mangga jantos ayo. Urang Ayo. ka kios kedapat sok malah. Bapak Hajat, Bu Hajat, Bapak Dudi kali Bu Erni. Iya, Bapak Dudi oge mangga jantos yuk. Cikurai naktawi aruman ngadago butur namahan kapaur kuri harita dapat dimanina anu gelis Cici panas pisan pada mungkin rasa maling toel ocon panon Tonjoget akhirnya. kuring teh kata dipisah Ayo Terni, ayo. Ayo. Yeay. Pak Hajat. anjeun lirin tanah gumilang luyu jeung latihan kota Garut kota Intan manis alir sika todona karet tinggal imutna sok sanajan kuring mah mantep hemat Alhamdulillah, Ibu Adik, aduh, joget segala ayah. Kok selami 20 tahun ayah gitu, ayah. Tarik atuh. Asik. Aduh, goyang deui teh Erni. Aduh, start jalu euy. Acik murai nang tawinya aruman ngadago odutur namahan kapaur kuring TRI harita jeung manehna anu geri cici panas pisan padang mungkin rasa maling noel ocon panoke kuring teh kata dipisan bos rea teuing anjeun alir intan gumilang luyu jeung adian kotana Garut kota Intan
mana Duti manis sika kodona kare tinggal imutna seksana jantebi kuring mah patomi hemat goyang di TRNI hiji dua tilu anjeun alirin teh kumilang luyu jadian kotana Garut nyanyi bisa kene nyanyi gitu goyang ya manis alir sika dodona kare etika imota senajan tebing kuring mah pantemi hemat lanjut hiji biara tomba teh dua tomba bikang aduanana ayeuna geus ngalobaan aranakan apalat-palat di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya kenjaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba sadana kukuring di parapan kukuring anak nage anu kuring saha jaluna dibalikan deui mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal Garut wayang sih goyang tinggal ke sitar si bina kieu aing mah aduh mah ngomong sakina alah aduh saur jalu aya kene gitu eta aya kene atuh sial biara domba teh dua domba bikang dua na abi ayeuna geus ngalobaan arana kabalan-balan di alhamdulillah kurang beki aja alur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya kenjaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur domba kuring di angon-angon kukuring di parapan kukuring anak nage tong saeutik domba kuring di angon-angon kukuring di parapan kukuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal Garut sabulan satalaman 2 bulan mah hidup mana 3 bulan aya rasa cinta dina dada 4 bulan bayang inta hiji ngadekeun 3 bulan bobogohan jada hari tanpa cinta ninjak ka 7 bulan kabogoh berkabaran mimpi tanpa nyakit diburu jeung diburuan 7 bulan bobogohan jemalanya bae tadi rasa cinta hilang musnah putus di tengah
jalan. Say, go. Loleng alah. Ieu pamajikan, aduh di asa diulangkeun ke joget ngalikeun. Alah. Asik. Aing capek tuh. Eta, tenang ada tingalina. Oh, baiklah. Asik. Aduh, sebulan asa salaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa cinta di dada, 4 bulan beda cinta, 5 bulan makin cinta, 6 bulan bogohan ya dari tanpa cinta, dijaga 7 bulan kabogoh berkabadan, mimiti datang penyakit buruk. 7 bulan bobogohan, tapi sana pacengkatan, rasa cinta musnah putus di tengah jalan. 7 bulan bobogohan, tapi sana pacengkatan, rasa cinta hilang musnah putus di tengah jalan. Teruskeun sok kempor aing mah. Wah, sok terus lah. Atur nuhun Adi. Sok, bugas carurut era Aisyah joget wae ah. Aduh di atur nuhun. Paras joget pun Adi sareng Ujang Darso. Mugi asing si sehatnya geus. Aing. Alhamdulillah mugi asing kebahagiaan. Asik. Goyang aduh nih goyang. Siap. Pandangan kaki kali berem, sabulan tedaek berem, malahan ngesungan bedeng, muasaan imbit ageng, rasa bogoh tiba ketok, eta rasanya aduh tiba heula. Ari abdi nu cintana, manehna anu ngewana, nutur imbit ageng, jadi nama hangkade bareng bentuk imbit ageng, jadi kubang ribet ieu ukur ngalagu sanaos tepati lucu deling aya nu kaganggu apunten ulah beku oseh aya kitu Pak Adis aya ya tel bagi kabar pertemuan ieu ceping oge biasa kita kebahagiaan di sehat walafiat amin. Aduh di kalur wah orang kayu kayu. Pandangan hati ngali berem, sabulan tedaek berem, malah kosongan beteng, muasaan imbit ageng, rasa bogoh tiba reto, eta rasanya tiba heula. Ari abdi nu cintana, manehna anu ngewana, nutur imbit ageng, jadi nambahan kandeng, bareng nu imbit ageng, jadi ubar ribet. Ieu mah ukur ngalagu sanaon tepati lucu, deuk aya nu kaganggu apunten ulah rek Bandung. Iya. Rek saya Aden. Sementara wis menten dugi kana waktu iya, siap. Alasan kita sasar urang ajeng deui. Siap Dante. Masih keneh ngarecehkeun Bapak Haja. Mau bisa ngepokan. Alam cenah nembe ke hareuseun cenah ka Ujang Darso cenah tenang weh pokona kita siap. asar. Apaleun. Pokona mah cenah abdi tos asar nyerenteng. Ya, alhamdulillah tuh waktu sekedua dan asar begini memang banyak. Terus. Urang ngeureunna sekedapan kayak
aya waktu seorang naik di keluar panggungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nekeun ka Abah Adis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara simburing sapara kaca saja mengkerila sakedap kanggo menjelang waktu azan asar. Insyaallah sareng sana asar urang lajeng gede masih bersama Bisma Sangkitan sarengan Censon. Di sini. Anjeun Siap. Lagu Siap. Anjeun cenah ti Pali Payun, aya ti Aa. Bisa beres. sudah ini nanti kita bergantian ya. Iya. Aturan senaan boga dua lagu. Betega merusak rasa, megatkan cinta di salira. Anjeun udah di janji setia, moal ngahianat cinta. Janji anjeun mikanya salawasna. Apa yun gadul lagu Anjeun bakal setia. Anjeun udah di janji salira, moal ngahianat cinta. Hati tak nerima ku tinggal pola selera. Kahayang anjeun, permintaan anjeun, segala dilaksanakeun. Tapi ayeuna aya buktina, anjeun malah pindah rasa. Anjeun geuning ku tega. Aturan lagu anjeun. Aturan senaan anu gadul lagu. Aturan bakal pemuluhan sore ini diatur pisang kapal kayu menaikkan dulu kegelapan. Anjeun mikanya salawasna, anjeun bakal naik setia. Anjeun beuti jadina, ilang tepang sacarita. Hati teu narima ku tinggal pola salira.
Shalalalala, ya kita rolling dulu. Haturan Ibu Hajat. Hai. Ya tadi teh aya Teh Rina, sona Teh Rina bade ngerasakeun ayeuna Teh Rina. Satu acan saatos itu kita aya Abil, mohon aya Abil Jatnika. Ada Abil. Oh, aya pali pengker nah, ayo pali pengker, aya Mah Wiwin. Aya dulur sim kuring geningannya. Ya, setelah ngalangkon ateksi, tadi nah bade ngerasakeun ayeuna. Oh, ya, oke, siap. Cobi dupi laguna sana aduh. Tah gitu. Cobi. Kadek, kadek. Cobi tarina. Dupi laguna naon? Sok. Ibu-ibu